hayang kanak bapak, hayang bogoh, bogoh. Gawe di mana? Beh, tong ditanya masa gawe Pak. Kieu ge mah di Dinas Perhubungan. Transportasi darat. Naon maksudna? Paket, tukang paket, kurir paket. Halal, alhamdulillah. Maaf, halal nu penting mah usaha mah lain soal gede leutik hasilna, tapi hasilna teh halal jeung haram. Rek naon gede oge ari korupsi MBG mah. Bener tuh, MBG. Buah apa yang paling manis? Buahil. Buahil macan benang, tapi geus benang teh si botak karang jada. Masya oknum urang doakeun mudah-mudahan sing disadarkeun ku Allah amin. Ya Allah ya Robbal. Mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput ku hate nu senang barita rosna akang damang osok ketara sabodo teuing parah ya. Geus sabodo kitu mah geus hiji kosong cenah naon ya. Naon si ang kudu riweuh boga tugas naon pamajikan nyambut salaki teh nyambut hungkul. Tidak dong. Setelah suami datang cium tangannya. Tugas nu kadua tuluy bukaan bajuna. Baju dinasna sia teh ulah kemana makarap sia. Baju dinasna. Kipasan atu awakna lapan eta kesangna barita ros naon kahoyongna ocok ketara. Sabodot terus 2-0 ya. Mudah-mudahan jadi 3 ya kos Persib hat-trick juara anjay. Jawa Barat gitu loh guys. Tuh jamaah sadayana. Mana tugasna budewan jangan kesalaki. Walaupun budewan sehebat apapun di luar pangkatnya. Di hadapan suami kau tetap makmumna. Geus datang salaki tanya. Naha akang bade ibak heula. Naha akang bade emam heula. Naha akang bade bobo heula. Neng mah selalu sadia ocok ketara. Gelo. Alhamdulillah. Maka orang doakan ieu keresana mana ngaranna teh oh ieu tah hese ieu ngaranna. Peranika Sinareng Jang Pajar insyaallah nu baris kauntun tipung katambang beas laksana kafudiyat ngajadi ngalaki rabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh baris ngagayuh lakuning hirup rumah tangga sumeja i'tiba kana sunnahna para anbiya wabil khusus nabi urang tercinta Sayyiduna Muhammad. Atuh urang doakeun mudah-mudahan ieu neng peranika Wulandari Sinareng Jang Fajar Nur Alam rumah tanggina sing barokah amin. Sing para ranjang jodona, para ranjang yuswana, gampil milik rizkina, bagja dina rumah tanggana, isuk jaganing pageto gaduh turunan-turunan anu soleh sinareng saroleha amin ya robbal. Lamun cek urang Bogor mah urang doakeun ieu panganten di mana geus ngalaksanakeun akad pertikahan kapayuna rumah tanggana ari dahar-dahar acan mah masing panggih nepi ka seubeuh makean baju nu warareut bisa nyeunkeun imah sing rada pag rumah tangga silih pika deudeuh ulah loba teuing kariu. Keun bae neng Wulandari Sinareng Jang Pajar di mana anjeun geus halal janten istri dan suami jamaah geus beres hajat geus rapih langsung taram ngeureuy supaya terehreun tah eta doa komplit eta nepi ka reuneuh euy nya salajengna tuang putra daripada Bapak Ujang dan Ibu Yaya nyatana Fairel Afriana Al-Mahari. Anu begitu luar biasa orang doakeun ieu murang kali nu parantos di Sundatan sing nyaring pikirna sing cerdas akalna. Sing janten murang kali anu baktos kanu janten ibu Sinareng ramana. Janten murang kali anu berguna pikeun nusa bangsa jeung agamana. Bedituna urang doakeun ieu Jang Fairel mudah-mudahan sing janten murang kali anu turut tumut kana ajaran Allah jeung Rasulna amin ya robbal. Bos Ujang mengaran anakna hara rese.
nu ieu Peranika, nu ieu Pairel, Apriana Almahari, bisa jadi viral aing di dieu na. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah. Uing ngahaja peuting ayeuna teu make baju gamis merah marun sabab keur ngaji di Lebak saragam jeung santri. Horeng barang sim kuring teu make baju merah marun ayeuna make baju hideung malah saragam jeung panggung. Atuh aing sieun dianggap sapaket we jeung tukang tenda ieu. Keun teh teuing nya mudah-mudahan ieu urang cikeusal hirupna sing bararokah sadayana. Sing paranjang yuswa sehat wal afiah. Gampil rizkina, soleh-solehat turunanana, hasil cita-citana, dihapunten sadaya dosana, amin amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bade pernikahan atanapi bade dikhitan, disundatan, sadayana eta perkara mungguhin syariat Islam lebet kana kategori ibadah ka Allah subhanahu. Sabab bang rupa-rupa macam dina ibadah teh lain saukur salat hungkul lain saukur saum hungkul. Aya ibadah anu di mana sapertos ayeuna maka ku ulama mapan bagian-bagian ibadah teh dibagi-bagi. Disebutna cek kolot urang cek guru urang macana ibadah teh cenah aya opat. Nu kahiji ibadah anu direken eta ibadah disebut kategori ibadah nun nikmat. Naon cenah ibadah nikmat teh ngandung harti nya urang ketika melaksanakeunana kalebet ibadah, ketika urang ngalakonana asupana ibadah, tapi di samping ibadah urang meunang kanikmatan munggu Allah subhanahu. Mana disebutna nikah, nikah teh ibadah, sabab nikah asupana sunnah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan kitu ceuk Kanjeng Nabi, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah teh sunnah kaula, saha jalma anu mikangewa kana sunnah kaula. Hapunten pangarsa bade kapayun, kapengkeran hapunten pangarsa. Tuh jamaah sadayana saha jalmi anu mikangewa kana sunnah kaula maka eta lain tina kategori umat kaula. Terkadang pangarsa para santri orang pernah sok ngadangunya aya kalimah paman lam ya'man bi sunnati falaisa minni. Padahal eta hadis teh hapunten para jamaah sadayana lain tina bab nikah tapi bab tentang pelaksanaan sunnahna baginda Nabiuna Muhammad. Sabab lamun kalimahna paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni kana bab nikah hapunten teu sakedik jalmi bahkan seueur jalma anu teu acan rumah tangga tapi tos kabujeng tilar ti alam dun. Maka lamun kalimahna an nikahu sunnati paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni maka hampura nikah teh sunat kaula saja jalma nu teu nikah lain tina umat kaula maka berarti ketika anak muda yang meninggal sebelum pernikahan berarti teu asup kana kategori umatna Kanjeng Nabi naudzu. Maka ari hadis mah aya asbabul khuruj naon wasilah eta hadis kaluar teh maka faman raghiba an sunnati sajalma anu mikangewa kana sunnah kaula sabab kapungkur kacatur kacarita baheula di zaman Kanjeng Nabi ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak senang akannya pernikahan maka cek Nabi nikah teh sunat kaula mun teresep kana sunnah kaula sarua jeung eta jalma lain tina umat kaula maka ketika kita melaksanakan sunnahnya baginda Rasul berarti urang geus ibadah ka Allah subhanahu nya ibadah nya nikmat ce santria. Dah saya nyaritakeun ge ceuk lah cangalaman mah. Pan aku yang sudah mengalami guys. Kumaha geunahna rumah tangga teh anjay. Kang Haji Jumat akad nikah malam Sabtu teh di imah teh asa paroek eta. Harita simkuring 2014 melaksanakan akad pernikahan di hari Jumat. Petingna nisfu Syaban maca Yasin isukna maca akad. Eta barang Jumat akad nikah pangarsa malam Sabtu balik di masjid teh eta imah mitoha ngadadak paroek. Apa cai aing teh dibayar listrikna meureunhan ieu nya. Teu bari-balik ka imah teh Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa atil yakil aghyar wa miftahil babil yasar
barang asup ka rumah teh eta dugi karo rompok mertua. Assalamualaikum. Atuh aya nu kaluar ti bumi hiji wanoja nu geulisna kabina-bina serina leutik mata kirut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibir baseuh bagaikan mangga muda. Ngukakeun lawang panto cekrek malara. Keur barang sakene pan. Sarubajeng ayeuna kaluar teh Gusti bari senyumannya indah ece. Alaikassalam. Assalamualaikum. Alaikassalam aa. Barang dicium leungeun kaula eta dadak sakala ya awak kaula harita ngarasa leuleus tanpa tangan pangawas salir kapuka ibuna lir kapas kahujanan ti luhur saujung rambut dihandap sausap tanpa gigir saguling cigit ti tukang satulak pinggang leuleus sakujur awak ngan aya hiji nu teu leuleus. Cicing ulah bakal seuri ah moal ngarti cicing. Jadi nu batur leuleus ge si eta mah heuras we sorangan. Atau keur meperakeun ka era sim kuring gelis di mana? Iya di payunan AA anjay awak aing leuleus amat. Bari meperakeun ka era di non di jingjing leungeun uwing teh. AA hayu. Ka mana? Ka amar. Gusti aing rek naon ieu ka kamar. Ada awak ngalepo we leungeun asa burat ngalengkah oge eucu. Mageter awak keur meperakeun ka era ngagoda we ka anjeunna danati wa qad khilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fi gawaki mudallila. Cek bojo teh akang naon eta hartosna. Duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama midedeh kabina-bina horeng neng geus teu make. Astagfirullahaladzim jadi kadinya seueur mah mamancing wae. Eta nikah ibadah nya nikmat menang kanikmatan daripada ibadah ka Allah Subhanahu. Aya nu kadua ibadah tapi teu ngeunah mana disundatan. Ibadah tapi nyeri para jamaah sadayana punten sok nyebutkeun cenah nyeri kene di sunatan apa ngajuru. Nyeri kene di sunatan apa ngajuru? Cek ibu-ibu ngajuru, cek bapak-bapak sunatan. Tapi fakta menyatakan tidak pernah ada laki-laki yang ingin disunat 2 kali, benar tuh. Tapi awewe nyebut ngajuru nyeri, ari anak nah 18. Eta kumaha caritaan aing menyeri tapi 18 siki eta anak. Bedanya saat melahirkan memang kan nyeri langsung diganti ku kabagjaan. Nyeri di sunatan teh tapi pan syariat. Syariat saha? Syariat Allah pikeun urang umatna baginda Nabiuna Muhammad. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta di sunatan teh geus aturanana pikeun urang umat muslim. Memang awal mula hukum hitan hukum sunat teh sunnahna Nabiullah Ibrahim alaihis. Dan pertama kali datang perintah syariat hitan teh ka saha ka Nabi Ibrahim alaihis. Jadi jalmi anu pertama kali diparentah atawa naon dibere syariat tentang disundatan teh nyatana Nabi Ibrahim. Di usia baraha cenaang kirang langkung cek dina kitab nama usia 80 tahun. Coba manawi aya aki-aki umur 80 tahun kapayun sakedap we lah. Geus sagede kumaha liatna eta 80 tahun. Nabi Ibrahim dipiwarang di sundatana usia 80 tahun. Ya sok garis bawah heula. Jadi syariat hitan, syariat sundatan yang pertama kali kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Namun adakah para nabi dan rasul sajen teu disarunatan?
para nabi dan para rasulna Allah sadayana oge disunnatan ngan aya nu lahir ketika digeus disunnatan aya nu pas lahir teu acan disunatan tapi sadaya nabi dan rasulna Allah dari mimiti Nabi Adam sampai ke sebelum Nabi Ibrahim sadayana disunnatan pedah teu dijadikeun syariat can dijadikeun parentah datangna parentah eta kasaha ka Nabi Ibrahim alaihissalam anu diteruskeun di antawis pasunatan Nabi Ibrahim nu kitu seueurna aya nu diteruskeun ku kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah di sunnatan mah syariat pertama kali datang ka Nabi Ibrahim ngan semua nabi dan rasul pun dihitan sadayana oge. Bahkan kacatur kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Nabi Adam orang nu pertama medal ka alam dunia oge sami anjeunna ge dihitan. Awal mulana punten para jamaah sadayana Nabi Adam teh hiji manusia nu pertama kali diciptakeun ku Gusti Allah. Ari nu pangheula-heulana dicipta ku Allah mah nur Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nur Kanjeng Nabi pangarsa para jamaah sadayana diciptakeun ku Allah. Sabada nur Kanjeng Nabi 2000 tahun setelah nur Kanjeng Nabi diciptakeun nembela Allah nyiptakeun Nabiullah Adam alaihis. Jadi ari manusia nu pertama dicipta mah Nabi Adam ngan ari ciptaan Allah sebelum Nabi Adam yaitu nur Kanjeng Nabiuna Muhammad. Eta lamun dicarioskeun para jamaah sadayana riwayatna dina hikayatna janten Nabi Adam alaihissalam itu lahir dalam keadaan keningnya bercahaya karena aya nur mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dina Al-Qur'an Allah miwarang para malaikat sujud ka Nabi Adam. Syariat memang ciga ngahormat sujudna ka Nabi Adam hakikat tapi di dinya aya nur mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal tinggal pirin bisa ditanya ku salaki mama ngaji menang naon pirin gitu. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah eta syariat memang kita sujud ke Adam hakikatna aya nur mulia Kanjeng Nabi dina keningna Nabi Adam. Tina kening Nabi Adam nur Kanjeng Nabi dialihkeun ka mana kana telunjukna Nabiullah Adam alaihissalam. Sabab ketika malaikat sujud cek Allah Adam katingali ku anjeun malaikat sujud teu katingali Gusti sabab serab. Oh serabnya Adamnya coba nukang anjeun eta Nabi Adam nukang malaikat ge nuturkeun muter nukang naon sababna dudu incer lain Nabi Adamna tapi cahaya mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad. Maka ku Gusti Allah dialihkeun nur Kanjeng Nabi ka mana kana telunjukna Nabiullah Adam alaihissalam. Maka dina anak incu Adam di antara 5 jari nu kurang miliki yang paling berpengaruh adalah telunjuk. Sok ibu mau nyarekan budak pernah ku cinggir budak keur mewek repeh moal ku curug sia repeh moal langsung budak tungkul naon sababna aya wibawaan ieu curug luar biasa karena kapungkur Kanjeng Nabi Adam nur Nabi pernah nyantel dina curug Nabiullah Adam alaihis dina curugna Nabi Adam ngalih kana rahimna babu Hawa sampai singkat ceritana sampai ka ngalih ka saha kana keningna Said Abdullah bin Abdul Muthalib ayahanda baginda Nabiuna Muhammad. Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi 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 salam
salam alaika Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ajita bil Qur'ani salam alaika min indir rahmani salam alaika Kitabil Qur'ani salam alaika min aydir rahmani salam alaika Kitabi tauhidi salam alaika Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Biasana ku abdi dipesek tentang riwayat atau hikayat kelahiran Kanjeng Nabi sampai wafatnya dina bulan Mulud pangarsa. Jadi panggil dewe muludan kalah beda dina. Heureuy bae nyonya pan ieu mah pernikahan dan sunnatan. Jadi para jamaah sadayana Nabi Adam pun disunnatan, dikhitan ngan bentena teu dijadikeun syariat ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kapungkur kacatur kacarita baheula Nabi Adam saat diciptakan ku Allah di jero surga. Eta Nabi Adam di jero surga di tempat nu kacida endahna nu disebut eta surga endahna ge moal bisa direka ku bujangga dina sastra. Ku hebat-hebatna surga tempat nu kacida nikmatna insya ya nu hadir kabeh sing jadi calon penghuni surga amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi kapungkur Nabi Adam menuju nyalira di lebet surga ada hati jiwanya merasa kesepian. Mencek orang Cikesal mah kitu geuning. Bang Baradina, Bang Barung, Bapak Kades Cikesal, Bapak Mahmud Karim anu bager. Pak Kades kersim kuring ceramah di daerah Talaga Madi Sawer ku Kades teh piraku jadi Cikesal eueuh nu nyawer Bapak Kades anuman aya diharap apa di luhur ya Pak Kades mana Pak Kades atuh sugan Pak Kades isin mah di baturan kubu Hajah Tita salaku dewan urang sadayana Ibu Hajah Tita anu mana eta anu ieu angki balapuda ti Kabupaten Bogor hayang pendak jeung Ibu Dewan gerak kapayun heula Bu Dewan anu bager nuhun Bu Dewan lumayan piraku Dewan mere Kades henteu bilih Bapak Kades teh nyandak artos manamut heula ka Bu Dewan Pak Kades aya nuhun Pak Kades cek Pak Kades hanjakal aing di luhurnya nuhun Pak Kades piraku Kades mere Bapak lebih henteu Bapak lebih mah CS uing gerak kapayun heula palebe ieu ti koro uing pegat manten tuh palebena ge di dinya moal jeung CS mah tenang tong ulah CS mah ulah saling merugikan pokokna jeung CS mah nuhun Bu Dewan nuhun Pak Kades didoakeun nu nyawer sing panjang umurna anu teu nyawer mah teu tanggung jawab palebe eta tuh eta Ibu Dewan Bang Baradina Bang Barung kulit munding
da kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan gulang-guling ngan Nabi Adam Kang Ade aya wargi uing Kang Ade orang dia cicingna di Bogor usahana di Bogor jadi bos salon di itu teh nya amin ya Allah ya robbal bos sound system ya ge geunaheun salonanya doakeun tukang salon sing asup ka surga jeung salonna digotong ka ditu tuh eta gulang-guling sorangan mah akhirna Nabi Adam dedeuheus ka Gusti Allah sehingga Allah ngutus malaikat anu namina malaikat Jibril kumacak malaikat Jibril makoli inna rohmatan jadi makoli ya kebawakan geblegenya cek malaikat Jibril kumaha lima daya Adam kunaon Adam tekuna naon Jibril katingali ku kaula anjeun jiga nu keur ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaragaman oh kembang kadu motot mata simeuteun Adam kunaon atuku kieu geunahna dicekesal teh Bu Dewan ngaji teh narembalan ibu-ibu oge santri oge alhamdulillah kunaon maneh Adam ciga nu resah dan gelisah di jero surga leres Jibril nya kunaha kaula teh ngarasa bingung teu mangitungtung susah mana nu taya sudana setiap kaula meuremkeun dua soca kaula ningali hiji wanoja anu eta wanojana gelis ka bina-bina gelis ka wanti-wanti endah maliwana gelis bawa ngajadi endah bawati kudrat pamenteu ngadaun seueur bibir ipis jeruk sapasi gadon nanging dok sapotong pangamulir kungkung halisna ngajeler pae mun ditili ketigigir sinden kabeh di hareup aing di sawah ngati tukang ditetep ti hareup lamun kaula meremkeun dua soca kaula eta wanoja asa-asaan aya Jibril di mana eta wanoja teh tuh singkat cerita diciptalah siapa babu Hawa ibunda kita bersama hiruplah Nabi Adam jeung Siti Hawa di jero surga keur bubungahan keur sesenangan digoda ku Azazil atau yang sekarang kita kenal viralnya menjadi iblis laknatullah alaih. Eta iblis ngagoda Nabi Adam jeung Siti Hawa urang singkat bae ieu riwayatna para jamaah sehingga Nabi Adam jeung Siti Hawa diusir dari surga. Nabi Adam di kota Bud India, Siti Hawa di Jeddah. Didinya Nabi Adam alaihissalam sujud ka Gusti Allah minta pangahampura ti Gusti Allah kirang langkung 100 tahun sujudna Nabi Adam hayang menang panghampura ti Gusti Allah sehingga Nabi Adam ngarasa aneh kunaon teu aya gambaran Allah ngahampura bae. Nabi Adam cengkat ina sujudna nanggah ka langit di langit tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naros eta Nabi Adam kalimat ka Jibril mahadaya Jibril ari ieu ngaran saha Jibril cek malaikat Jibril hada ismun min asma'i auladi ieu teh ngaran tina ngaran turunan anjeun jaga Adam. Jibril manusia atau manusia panturunan anjeun atau geuning ku hebat-hebat teuing padahal kakarak kaula jelema jeung Hawa dicipta ku Gusti Allah tetapi naha geus aya ngaran nu leuwih mulia tibatan kaula dugi ka ngaranna disandingkeun jeung ngaran Allah Subhanahu. Jibril aya naon bejakeun ka Allah kaula minta dihampura kaula tawassul kana ngaran Muhammad anu dipika cinta ku Gusti Allah kumacak malaikat kumacak Nabi Adam ya Rob inni atawassalu fi hadzal asma antaghfirli ya Allah dengan nama Muhammad yang kau cintai aku bertawassul ampunkan dosaku karak turun tah kalimah lafaz daripada doa panghampurana Allah pikeun saha Nabi Adam alaihis sorry pakai kue cegina pengajian Robbana ya Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
jamaah sabada minta panghampura ka Allah yen Nabi Adam emut kana purwa daksina purawitan daksina wekasan yen keur di surga teh lain nyalira tapi geus boga pasangan Hawa ngaranna. Akhirnya Nabi Adam dedehes Gusti panggihkeun abdi jeung Hawa lamun abdi pendak jeung Hawa abdi rek tasyakuran abdi nadar Gusti abdi bakal ngorbankeun naon nu aya dina awak abdi Gusti. Begitulah para jamaah sadayana gambaranana. Akhirna Allah ngutus malaikat mangrupakeun manuk padahal eta malaik bisa nyarita Adam saha kaula piwarangan Allah aya naon nuk aya perlu naon nuk ai kira-kira maneh hayang panggih jeung Hawa hoyong nuk lamun bener hayang masok tuturkeun awak kaula terus tetep awak kaula ulah neuteup jalan pikeun nuturkeun kaula. Nah make jeung kitu para jamaah ieu pelajaran kalau seandainya Nabi Adam melihat jalan bukan melihat burungnya maka eta Nabi Adam alaihi salam bakal patah semangat memeh ngalengkah bakal gugur memeh tempur perlaya memeh berjuang. Contoh kieu we barudak di dieu osok mentang layangan budak anak urang nu leutik mun keur usum layangan osok mentang layangan eta mun mentang layangan pek teh aya langan pegat kadang-kadang asok anu di udag apa henteu disebutna naon di dieu udag layangan pegat moro moro heuh teu naon saai Bogor mah ngotok di dieu moro nya eta moro punten ibu jamaah sadayana eta budak tingali karakterna ketika layangan pegat ketika matanya fokus dengan layangan yang dia inginkan maka dia tidak akan pernah melihat jalan yang akan dia daki moal layangan pegat teng layangan iya ayo we kieu ngudag saya pernah geuletik gitu. Ingat-ingat eta uing dina ti Bogor, orang Bogor nyawa-nyawa di Depok we teh nyawa eta. Pon Bogor Depok teh 45 km ibu geuning teu capek. Da sok kitu budak layangan pegat dinya beunang cicing heula di dieu pegat dibikin ngajauhan. Dia tidak menyadari jalanna sabab yang dia kejar adalah tujuanana. Tapi lamun coba-coba geura budak pegat layangan pegat euy. Jauh. Diudag moal ku budak. Sabab dia sudah melihat jalan sebelum dia menentukan tujuanana. Yeuh gambaranana. Lamun urang hayang sumanget ulah sok ningali jalanna tapi tinggal di tujuanana. Kitu para jamaah sadayana singkatna cerita ieu Nabi Adam mangga nuturkeun anjeun kaula atau eta manuk nyandak Nabi Adam ka mana ka Makkatul Mukarramah tepatnya di padang Arafah dekat dengan Jabal Rahmah eta Nabi Adam netepan sunnah 2 rakaat barang uruk salam Nabi Adam assalamualaikum warahmatullah ternyata di sampingnya sudah ada Siti Hawa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hawa rewaseun cantri cicir atupan 100 tahun tuh kapanggih Hawa Adam Hawa eta Siti Hawa ngadeukeutan Kanjeng Nabi Adam bari ngalagu pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Aduh aing saminggu ngapakeun lagu eta Masya maka Haji Roma Irama eta nyeun lagu eta ku sabab ngadengi sejarah perjumpaan antara Adam jeung Hawa Adam aku rindu sami guys aku juga rindu barang rek ditangkep cek manuk eta langsung ngawujud malaikat Jibril cek malaikat Jibril Adam haram Adam nah Jibril pan pamajikan kaula pan anjeun can ngamadalkeun kana nadar anjeun inget anjeun minta naon ka Gusti Allah lamun dipanggikeun jeung Hawa Nabi Adam emut kana purwadaksi purawitan daksina wekasan ngucapkeun mun panggih jeung Hawa rek ngorbankeun naon nu aya dina tubuhna Nabi Adam Jibril mangga cokot leungeun kaula ulah leungeun piraku orang Cikeusah leungeunna eueuh sabeulah cepil kaula tong cepil teu pantes mahnya anak paujang jadi polisi eueuh cepilan sabeula atuh irung kaula teu kudu dicokot geus pesek akhir zaman mah mana atuh Jibril sok we keureut saeutik ujung eta ta ujung torompet we gitulah loba santriah soalna kagok ngomong nanya ujung eta ujung torompet saeutik
Tuh, cek sakaul mah ngereutna eta ngaleupaskeun nadar, cek sakaul mah pangarsa dikereutna eta trompet Nabi Adam teh. Nya trompet weh lana ngarti meureun. Trompet Nabi Adam teh sakalian tetebus dosa Nabi Adam ke di surga, memakan buah larangan ti Gusti Allah nyatana sajaratul khuldi, tangkal keabadian yang buahnya dilarang untuk manusia. Tuh bayangkeun pangersa, Nabi Adam mah sakali nyieun dosa larang naon langsung dihukum lagi dikereut awakna saeutik ta ujung trompet. Bayangkeun lamun syariat Nabi Adam diteruskeun ku syariat Nabi ku zaman Nabi Muhammad moal teu eueuhan eta geus eueuh beak we. Beak we kang kumaha ge ninggalkeun salat keureut beak atunya. Tuh jamaah sadayana. Tapi kalebet ibadah namun nyeri. Nu katilu ibadah cek ulama kategori ibadah sangeuk padahal teu memodal tapi sangeuk. Naon? Ibadah Jawab sing jujur, ibadah salat ngakukeun diri urang sangeuk tah henteu? Salat sangeuk henteu? Lamun nyebutkeun ca akang henteu, meureunnan lamun henteu teh punten lain cek kategori manusia. Mungkin aya nu teu sangeuk sabab anjeunna geus ngarasa nikmat dina ibadah. Tapi ibadah salat karekeun ibadah salat teh kasebutna ibadah anu sangeuk padahal teu kaluar modal. Mana buktosna? Tidak pernah yang namanya eta salat sarua jamaahna. Sok di Cikeusal, uing emang teu apalah Cikeusal depan uing pernah salat berjamaah di Masjid Lebak. Bagian maghrib tilu jajar, subuh mah tiluan ngajajar. Emang teu sangeuk kecuali lamun memang keimanan urang geus rata kabeh. Punten. Tuh tinggal di Masjidil Haram, nya Kang Haji Gusti nu agung. Mau di Masjidil Haram, rek lohor, rek asar, rek maghrib, rek isya, rek subuh jamaah sarua tanpa kurang. Malah subuh pajejel-jejel. Jam 2 geus hayang berangkat ka ditu, dah hayang tawaf sunnah. Malah kadang-kadang hayang urang nyium neangan-neangan padilah-padilah, nyium Hijri Ismail, eta salat Hijri Ismail, nyium makom Ibrahim, nyium Hajar Aswad lamun sanggup mah urang. Jam 2 geus berangkat. Mana aya di masjid urang jam 2 berangkat. Aya ge bulan puasa hungkul jam 3 eta ge aki-aki. Ngaudangkeun sahur para haderek hadayana ningakeun waos kantun 3 paur mencek urang mah sahur ieu mah paur mangga nu teu acan garugah gugah nu teu acan gugah nu tos gugah mah pek geura salare deui. Kita aki-aki kuat bengek di masjid jam 3 ya hayu ya qayyum la ilaha geus pabeulit eta jeung aki-aki kae. Adzan subuh nepi ka lohor teu beres aki-aki. Geus poho eta ujungna pakades. Cek mamum teh naum Mbah naum. Teh salat ge teu naon-naon. Atuh baralik deui jeung malik salat oge. Cek pamajikan akang balik deui salat teh teu salat ge teu naon-naon. Coba maaf. Sabab naon imanna manusia teh teu sami yazidu wa yanqus, kadang nambahan kadang ngurang. Terkadang tempat juga jadi jalan untuk meningkatkan iman. Tuh nya Bos Ujang keur umroh kamari bener karaos di Mekkatul Mukarramah mah tidak ada ibu yang tak semangat berjamaah. Salat lohor jam 10 geus berangkat. Talat we saeutik para jamaah sadayana maaf ngampar di jalan nyambung ti Masjidil Haram ka hotel kabeh berjamaah. Masya keur balanja di stop ku tukang dagangna haji haram haji solu haji haram balanja salat karena aya larangan aturan pemerintah mereka budewan di sana kalau berdagang di waktu salat berjamaah haramainnya Mekah jeung Madin lain Saudi lain tapi haramain Mekah jeung
dua kota suci eta aturanana lamun keur waktu berjamaah aya kegiatan duniawi hiji lamun taksi dicabut simna lamun pedagang dicabut izin usahana mantep tah henteu model kos kitu aturan pandi urang mah nu adzan nu nguseup keur nguseup mah anteng we Allahu akbar Kang adzan tuh ceuk saha qomat disebut adzan teh ceuk saha qomat sih eta Masjidil Haram mah keur nyantai kieu we, keur nyantai lempang asup arek ka Masjidil Haram teh. Ngadeng adzan langsung lalumpatan eueuh. Masjidil Haram teh apa ngaguruh adzanna. Allahu akbar Allahu akbar. Ngabring kabeh lalumpatan. Komo amgeus komat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah langsung rapi istau wa'tadilu istau sufufakum paina taswiyata sufu pimintum imamati sholat luruskeun rapihkeun rapetkeun barisanana sabab ngaluruskeun ngarapihkeun barisan teh salah sawios panyempurnaan dina ibadah rapih kabeh imam maju Allahu akbar Allahu akbar betah di ditu mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين anteng eueuh suara hiji hutang teu ingat Masya Allah nu nangis wae aya aing rek takbir anu mewek kunaon bah ceurik suku katinjak sia eta mah heupan parapet-rapet di ditu mah suku teh aing ngeset jejok ngeset geus ngegang suku aing kieu tah masya nikmat di ditu mah euceung rakaat kadua سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله curucu cai socat nikmat tapi kunaon salat terkadang urang datang ka hawa sang mau nu adan aki-aki nu komat aki-aki subuh Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sorodot sampingna morosot hayalah sholah hayalah falah kodok mati si sholah kodok mati si sholahu akbar la ilaha illallah kamana sarung aing ieu puguh dicekelan ku manehanana eta geus kitu nu adzan aki-aki nu qomat aki-aki nu imam ge aki
Eta aki-aki imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aya ngirup ciduh segala aing. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek mamum teh wah lohor manten. Di tukang dolin bah dolin. 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di tukang duaan ampun. Sebut ampun rewas ya aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Di tukang protes anjay Yasin. Fatihah oke sajam. Malah maca Yasin sih goblok. Wah beres maghrib ya subuh. Aing cek Imam Allah aing kaceplosan. Mangkaning aing teu apal Yasin. Sapana weh wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Kang amin lagi. Daya amin 2 kali jadi amin lagi eta. Dibetot ke batuna bah mundur. Aya naon? Maneh imam mah moal kapanggih ruku aing. Pergantian imam yeuh. Leuwih kolot 2 tahun. Aing mah nu pendek we Allahu Akbar. Beres Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ngamuk di tukang til. Lailatil lain tul. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Eta mah tul. Ulangi sih eta. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Ngamuk haram jadah sia mah. Cek aing tul cek sia tia. Cek aing tia sia hayang tul. Enggak sia nu maju ganti deui ya imah. Allahu Akbar. Aing nu pendek geus beurang. Nu tukang niatna geus ganti usolli fardu subrang. Subuh rek beurang. Beres Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kautsar deui. Inna jadi tukang lillahi we. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek lebe di imah yes. Masya. Tapi dah ibadah salat teh punten. Lamun lain ku keimanan mah, lamun lain ku katakwaan mah sangeuk hawana bener teu. Maka cek Allah na Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hartosna wallahu alam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidna Allah, daek salat berjamaah di masjid, daek ngahirupkeun masjid, daek ngaramikeun berjamaah salat di masjid, sesungguhnya merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Mun eueuh iman tong wakanu jauh ka masjid, dara imah gigireun masjid sangeuk ngajol asup ka jero mas. Leres teu.
Maka sok eta ibadah memang hawana sangat sabab pahalana. Jadi muhul ibadah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nu pertama kali bahkan dipertanyakan di poe kiamat ge lain sedekahna, lain zakatna, lain hajina, lain puasana, tapi salat. Salat namun salatna bener lurus kabeh amal nu sejen. Salatna ruksak fasad, ruksak hancur amal nu sejen. Naudzu. Nu kaopat aya ibadah teu nyeri tapi mahal. Ka mana? Ka munggah haji ka Baitul jang saha man istata'a ilaihi sabila pikeun jamaah nu mampu di perjalananana. Punten para jamaah di Bogor itu sekarang kalau misalkan waiting list haji itu kurang lebih 20 sampai 30 tahun. Mun daftar umur 50 70 tahun karak berangkat. Terus kumaha ang cara nanggulanginna? Upami aya artos kanggo umroh we dipayunkeun. Wacana ang jemaah umroh mah terjadi haji, bayi lagi ka Makkah ulah sok disebut haji atuh. Hari disebut haji mah teu masalah. Ieu adab-adaban orang yang habis melaksanakan rukun Islam yang kelima disebut Pak Haji, Bu Hajah, teu masalah jang adab-adaban orang. Seperti mana Allah manggil Nabi Muhammad dengan nabi yang lain beda. Kan Nabi Muhammad mah Allah tidak pernah manggil ngaran, selalu dengan panggilan gelarna. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Tuh jamaah sadayana. Ari ka Nabi Muhammad mah ya ayuhan nabi, hei nabi. Tapi ka Nabi nu sajen mah Rasul Allah manggil ngaran. Wa qulna ya Adam tuh. Hei Adam, tuh hei Musa, hei Zakaria, hei Yahya. Itulah Allah. Berarti ketika menyebut gelar seseorang itu tidak masalah. Ngan ketika nunggus berangkat ke Mekah disebut haji ulah sok ngambek-ambek. Mang ka mana mang? Ih lempeng we lempeng. Mang ka mana? Lempeng we. Mang haji di mana? Oh, si edan gitu mah. Itu emang menang ang ketika can haji tapi umroh lah boleh. Rasul itu dalam sejarah 4 kali heula umroh karak haji. Rasul mau umroh karak haji. Maka di dieu jamaah. Naon sababna? Daripada orang terpisan ka ditu. Nah kecuali nu leuwih alus daftar heula haji waiting list tungguan boga rezeki umroh heul. Eta nu leuwih bagus. Ngan ieu mah boga duit sakalieun, ngan umur sakalieun, umur sakalieun teh geus umur 60 gitu. Da geus piomongkeun 60 tahun mah Kang. Cenah ada umur mah Allah nu nya tapi pan geus 60 atuh. Rasul lagi 63. Maka bisi aya nu hadir di dieu usiana 62 tahun 11 bulan 29 poe. Sapoe deui paling eta. Hampura bah sapoe deui abah eta. Kana 63 lain kana maot geus morotot wae nya. Aya kana maot mau lawaka budak kolot ge embung. Embungeun tuh jamaah sok umroh. Eta ibadah. Tapi memang biayana mahal. Tapi kalau ibu bapak sudah berangkat ke sana mau katingali biaya puluhan juta. Namun sababna merasakan kenikmatannya langsung ibadah sujud di harapan Ka'bah. Apalagi saat bersolawat langsung di makbaroh mulia baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Rasulullah Allah laka syafa'ah
habibana laka syafa'ah ya Rasulullah syafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah شفاعات وهذا مطلبي يا رسول الله الله يا نبي لك شفاعات وهذا مطلبي وهذا مطلبي Wasallim wa barik. Mudah-mudahan nur parantos pernah umroh haji ka Mekah ka Madinah sing narasib deui jarah ka ditu amin. Nu teu aracan angkat sing geura arangkat. Ka mana? Ujug amin wae. Ka Mekah ka Madinah. Amin ya Allah ya Robbal. Jamaah nu dimuliakeun terus ya terus. Entos sajam terus. Mangkaning aing meleuwih ti sajam lembur hitunganna. Tapi aman aja bos mahnya alhamdulillah. Jamaah nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ieu acara khitanan atanapi sinareng nikahan ieu teh salah sawios hak anak tinu janten sepuhna. Min haqqil walad alal walid salasa, daripada hak anak tina orang tuana teh aya 3. Nu kahiji ayuh sinasmahu nyaetana dibere aran anu bagus, nama yang terbaik menurut orang tuana insya, apalagi nama yang bermaknakan doa untuk anak-anaknya insya. Wa adabah nu kadua di samping daripada ngaran kudu adabna tata kramana diajarkeun. Ngaran Muhammad Soleh tukang mabok asa teu cocok. Teu cocok, maka ngaran nu alus harus dibarengi dengan akhlak yang baik, yang bagus pula. Maka di dieu para jamaah sadayana pentingna urang gaduh putra dibere aran anu bagus, terus diajarkeun tata krama adab-adaban yang baik. Siapa yang mengajarkanna? Kang Kiai Tata sanes Al Ummu Madrasatul Ula, indung heula tempat belajar anak nu pertama. Keun pondok pesantren madrasah mah engkin ngalajengkeun ngabantos pendidikan ti pada orang tuana. Nu paling utama indungna heula tingali kurang jahatna kumaha eta Fir'aun, tapi nyokot anak, ngangkat anak bernama Musa alaihissalam. Dan ia Nabi Musa alaihissalam diasuh usaha Siti Asiyah, wanita yang soleh, cicing di lingkungan Fir'aun, raja zolim anu sombong ngaku pangeran, tapi diasuh wanita solehah, maka terdidiklah bernama Musa alaihissalam. Benten deui sareng Kan'an cicing jeung Nabi Nuh alaihissalam, tapi loba deket jeung indung, di mana pamajikan Nabi Nuh alaihissalam orang yang durhaka kepada Allah, maka sebagian anak ayah nuturkeun ka indung. Kan'an durhaka teu daek iman ka Allah jeung teu ngayakinkeun bahwasana Nuh alaihissalam adalah rasulna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indungna heula. Wing hayang nanya ka ibu bapak, hayang boga anak soleh jeung solehah, hoyong boga putra putri anu adabna hade, maka indung bapana heula diutamakeun. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Setiap jabang bayi nu lahir ka alam dunia ngeunaan kana fitrah gumantung indung jeung bapana. Maka lamun hayang ngadidik anak-anak supaya bager, anak-anak supaya soleh jeung solehah, perbaiki dulu karakter kedua orang tuana, terutama nu jadi indungna. Mudah-mudahan nu haladir ibu-ibu solehah semuanya, amin. Sabab ibu tu atau istri tu ayat 3, hiji isi sajati, 2 isi padati, nu katilu isi kos kunti. Geuning cek kolot baheula.
nu disebut isi sajati nu gumati ibadah ka Gusti turut tumut kasalaki rumeksa tur mawas diri nu laku lampahna sok ati eta isi nu sajat. Mun ayat Qur'ana fasolihatu qonitat, maka yang dimaksud dengan wanita yang soleh itu yang qonitat. Naon qonitat teh satu satia ka Allah jeung Rasulna jeung tara ngalawan kanu jadi salaki. Aya di dieu ibu sok ngalawan ka salaki aya. Aya apa loba? Loba apa rata-rata? Atuh kabehan rata-rata meureun. Awas ece, kudu jadi istri yang solihah. Mana cirina ang? Hiji allati idza nazarta ilaiha syaratka, kata Nabi khairun nisa, sebaik-baiknya wanita saat dipandang wajahnya oleh suami pibunga. Pibungaheun. Ulah piseweuteun jadi beungeut teh. Salaki datang judes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambeuk. Bau naon? Bau kungkang cenah ti baheula oge. Eta doraka pamajikan model kitu teh. Kahade ece. Mun salaki ibu datang papageun dugi kalawang jemput ku hate nu senang barita rosna akang damang osok ketara sabodo teuing parah. Geus sabodo kitu mah geus hiji kosong cenah naon ya. Naon si ang kudu riweuh boga tugasan pamajikan nyambut salaki teh nyambut hungkul. Tidak dong. Setelah suami datang cium tangannya. Tugas nu kadua tuluy bukaan bajuna. Baju dinasna sia teh ulah kamana makarap sia teh. Baju dinasna. Kipasan atu awakna lapan eta kesangna barita ros naon kahoyongna ocok ketara. Sabodot terus 2-0 ya. Mudah-mudahan jadi tilu ya kos Persib hat-trick juara anjay. Jawa Barat gitu loh guys. Tuh jamaah sadayana. Mana tugasna budewan jang kesalaki. Walaupun budewan sehebat apapun di luar pangkatnya. Di hadapan suami kau tetap makmumna. Geus datang salaki tanya. Naha akang bade ibak heula. Naha akang bade emam heula. Naha akang bade bobo heula. Neng mah selalu sadia ocok ketara. Gelo. Atau non osok na aing malieunya. Pilang baras suami pulang dari pekerjaannya itu sambut dengan senyuman. Goda dengan satu yang manja anjay. Salaki balik ti kebon teh assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik baju nagoda. Ha. Ha. Cek salaki nasi kajol nih. Goda salaki teh hamko hamise curalo tilme kahitam cutfalo bukaan bajuna hamakele honazain 8 kesangna duretum se honazain fas aogale silagalo ha na 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 na. Taros gue teh Kang, uwi ti sawah capeknya leuseunya bade ibak heula emam heula apa bobo heula. Mun bade ibak disiapkeun ku Neng Caina. Rek nu tiis apa nu haneut? Apa nu ngagolak sakalian? Kulu bae salaki sia kadinya kaditu. Salaki rek ka sawah geulis. Aya naon Kang? Akang ka sawah heula. Jug lumaku bray lumampah ku iringi dengan doaku. Semoga Allah memberikan rizki yang melimpah dan halal pada dirimu. Nuhun geulis. Akang. Naon? Titi DJ. Naon ati-ati dija. Cek salakina Dedi Dores. Naon dengan diiringi doa res.
Akang aya naon mungkin siang mamna di bumi apa di sawah bade di sawah we nyangkin kuneng diantaranya akangnya jam 11 mangga diantos gelis akang mamna hoyong jeung naon salakina ngagoda ku lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asinna geheng tadi balikin mun asinna tambahan tumis sekangkung ada asinna ge tutung gera bawaan ka saung bilih ka buru pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nu gelo nu kitu mah nya doakeun neng wulan dari sing janten istri yang solihah amin ya Allah ya Robbal tetep pamun tetep pibungaheun someah ka salaki teh Gusti nu kadua ida amarta atau atska di mana di piwarang ku caroge sing nurut karena piwarangan caroge teh tidak ada alasan wanita membantah keinginan suami satungtung kahayang salaki akur jeung parentah Gusti geunaheun jadi awewe budewan mun sebutkeun mah lalaki mah riweuh lalaki mah leutik carekan ku kolot nikah carekan pamajikan paeh carekan ku malaikat eta lalaki mah budewan mohon maaf ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro artosna wallahu alam bil murad hei orang-orang yang beriman ku anfusakum jaga diri anjeun jang saha budewan ieu teh jang lalaki jang pemimpin dalam rumah tangga wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari panasnya api neraka punten keur ibu keur ece keur neng santriah kelak saat sudah menikah aya nu tanggung jawab saha nu jadi salaki wah cenah aya dosa mah masing-masing keur sorangan dalam rumah tangga aya kawajibanana saha salaki ngelingan anak jeung pamaji wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar dalam mengerjakan. Ieu ayat parentah ti Gusti Allah boga anak pamajikan teh tita salat ulah cicing wae. Boga anak pamajikan teh ajarkeun salat ulah diantep bae. Maka ketika anak pamajikan teu pernah diajarkeun, teu pernah diparentah salat ku salakina, maka ketika ibu masuk neraka bisa ngahujah ka Allah, Gusti abdi teu salat, abdi teu dititah ku salaki, abdi teu salat, abdi teu ngarti hukum ilmuna teu diajarkeun ku salaki, maka hampura salaki bakal dituntut ku Gusti Allah. Naon sababna? Anjeun ibadah heueuh anjeun jadi salaki ka masjid getol tapi kunon anak anjeun muka aurat diantep wae. Bener cenah anjeun ka masjidna getol tapi kunaon anak maneh tiktokan wae diantep wae. Masya Allah, punten jamaah sadayana. Jadi wanita itu enak budewan. Bahkan kata hadis baginda lain cek si cek kanjeng Nabi. Mana cek kanjeng Nabi? Idza sholat al mar'atu di mana-mana salat saha awewe khomsaha kana nu 5 waktu berarti salat zuhur, asar, maghrib, isya jeung subuh. Wasomat syahroha jeung puasa dina bulan suci Ramadan. Wahafidot farzaha bisa menjaga kehormatanna, ngajaga farzina, tidak selingkuh daripada suamina. Mana di para jamaah saya wa atoat jauzaha jeung nurut kanu jadi salakina kila dicarioskeun saur Kanjeng Nabi ilain cek sim kuring teh laha pikeun eta wanita udkhulil jannata asup anjeun ka surga min aibabil jannah pek hayang lawang pantau nu mana rek firdaus rek ma'la rek naon 8 patos surga dipikeun ka pamajikan nu hiji teu ninggalkeun salat 5 waktu nu kadua teu pernah ninggalkeun puasa Ramadan nu katilu selalu menjaga kehormatan dirina nu kaopat nurut kanu jadi salaki dititah milih budewan hayang surga nu mana heuk kumaha maneh atuh kumaha teu ka surga babari awewe malamun daek nyium tarang salaki pahalana sarwa jeung nyium hajar aswad
Komomun salakina hideung mah. Anggap we boga Ka'bah di imah. Tos subuh teh kecrok ku sia bari tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik. Bismillahi Allahu akbar. Salakina huai wah. Mamajikana utah heuh. Nah asa beda jeung Mekah ieu mah Hajar Aswad teh cenah. Masya Allah. Maka ida amarta atuat kamu di piwarang ku salaki sing nurut satungtung piwarangan caroge akur jeung aturan Gusti. Nukatilu ida ghibta anha fazat kapi malika wa nafsiha. Di mana istri di rumah atau suami tidak ada di rumah, seorang istri yang baik dia pun diam di rumah kecuali memang ada tugas. Aya pekerjaan yang suami sudah mengerti. Ieu mah nu cicing di rumah jadi RT ibu rumah tangga. Cicing tadi imah rek keluar imah ge kudu dikonsep supaya ulah lila. Hari ini aku mau ke warung, mau belanja. Pokoknya aku mau belanja kalau ikan asinnya ikan tongkol, mun eueuh tongkol lauk japu, mun eueuh japu teri, sayurna sayur asam, mun sayur asam sayur sop. Tah sesana sambeleun geus ka warung moal lila euceuk. 5 menit beres belanja mun kitu hungkul. Ieu pan belanja ti isuk nepi ka lohor teu beres. Milihan kangkung 2,5 jam eta. Da datang CS na ngobrol ngomongkeun batur. Euceuk kamari kondangan teh ka Ceyayah. Kondangan daharna jeung naon? Jeung helm. Naon helm endog di belah dua. Ngeunah kene maneh koma aing menyokot tu badag sugan teh daging horeng lajab lagungna teh. Jadi ngomongkeun batur geus kitu mah. Bener teu? Maka ketika suami tidak ada, jaga 2 perkara. Yang pertama harta suami. Mas ngedung harta nu aya di imah berbarengan dengan kehidupan orang. Titipan nu jadi salak. Jadi apapun resikonya Bu Dewan. Kalau misalkan punten ibu, bisi ibu amit-amit naudzubilahnya karampogan. Tong cicing. Sekarang lagi viral ting nepi ting teu ka majaleng kata foto-foto editan. Pocong viral. Nepi ka dieu nepi. Cek santri nepi ka 2 poe aing hayas dihareupeun imah teu dikasupkeun ka jero. Balik ceramah ngatokan panto. Cici aing kieu nang tung. Teu dibukakeun panto, hudang-hudang dibukakeun subuh. Abi geuning hayas dihareup, oh sia teu dibukakeun aing peuting. Aya sugan teh pocong, geblek cing teh. Manya aya pocong awakna gendut kieu cai kitu Eta gara-gara pocong viral mang ade eta aing teu diasupkeun 2 poe hayas di luar imah eta. Nah kalau misalkan seandainya kapalingan pun ibu kalau di rumah kita karampogan wayah nak lawan dengan sekemampuan. Namun bisa ngabunuh sekalian rampok nu asup ka imah boleh teu dilarang ku agama mah. Maaf ngabunuh seorang yang akan menyekali kita itu hukumna teu masalah asupna kana kategori membela diri. Namun orang ngabunuh hukum Islam teu ngajadikeun anjeunna dosa. Mun urang terbunuh hukum Islam ngajadikeun anjeunna syahid sabab memperjuangkan kehormatanana. Dipaling mewek pasrah. Isu-isu tengah buku harupun imah. Bapana can balik-balik. Salah kina balik pala beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sia ka mana wae belegung. Dipeting ku aing di telepon teu diangkat-angkat. Eueuh sinyal aing di pabrik. Keur di gunung aing keur ngalabatu ti Bos Ujang. Ampura bapana urang menang musibah. Musibah naon? Keur peuting imah karampogan kapalingan. Astagfirullahaladzim. Tapi sia salamet. Alhamdulillah neng mah salamet. Tapi kulkas eueuh. Ka mana kulkas? Dibawa ku palingna. Sia kulkas dibawa cicing. Cicing da sieun bapana. Malah TV oge digotong. TV dicokot cicing kene. Muhun cicing da sieun bapana. Ampuran neng kunaon. Emas kawin oge cincin ti bapana dicokot ku paling. Cincin dicokot cicing kene wae. Muhun cicing da sieun. Malah neng oge diperkosa bapana. Sia diperkosa cicing kene wae. Henteu goyang saeutik nu edan nu kitu. Na'udzubillah. Tuh jamaah sadayana. Ayo sinas mahu wa adabah. Bere aran sing bagus jeung tata krama. Nu kadua dibere ajaran ilmu agama, dibere pengetahuan, diajarkeun ngaji, disakolakeun eta kawajiban kolot ka anak jeung itulah hak anak daripada kedua orang tuh. Lamun aya kolot punten teu ngadidik ka anak, teu nyakolakeun, teu masantrenkeun khususna, maka
eta kolot durhaka kanu jadian. Maka kahade durhaka teh lain anak ka kolot wae. Kolot ge loba nu durhaka ka anak mana? Kolot nu teu ngadidik ilmu agama, kolot nu teu ngajarkeun ibadah kanu jadian anakna. Maka hati-hati yeuh. Jadi kolot teh urang kudu tanggung jawab. Tapi memang lebih banyak orang tua yang disakiti ku anak daripada anak disakiti ku kol. Dai kolot manita masuk nita eta kan budak lah hese eta. Bener tuh. Zaman ayeuna mah rese budak ditita salat ge. We HP we. Neng sholat neng, iya nanti. Makan dulu neng, iya nanti. Belajar kamu, iya nanti. Kerjain PR kamu, iya nanti. Terus yeuneun ka kolot mah. Giliran nyen video kolot nah. Pak Dedi nih Pak Dedi. Anak saya susah diatur nih Pak Dedi. Bawa ke sono ke barak. Karak lumpat budak teh. Sieun ka Pak Dedi jeung ka kolot sorangan. Tingali budak ayeuna lamun teu didik ku ilmu agama. Punten Ibu Gusti. Loba kolot nyeri hate. Baik sakola. Mewek hareupeun kolot. Assalamualaikum. Ayah, bunda, aku dikeluarin dari sekolah. Yang bener kamu. Bercanda. Bercanda. Budak setan gitu teh. Kolot manyaah ke anak. Nah, kamu sudah sholat. Kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Yang nyangke bos aing kasunggut budak nu kitu mah. Komo ayeuna budak leuwih song ayeuna budewan aya tah geuning tukang dagang nya tukang dagang eta ning tos siga antena make aya jual jarian hareupna nya sasalaman ka kolot kitu make antena eta ditarik di nu edan budak kitu mah maka mudah-mudahan ieu mah jang viral mudah-mudahan sing soleh amin ya Allah ya Robbal nu katilu hak anak tinu jadi kolotna teh dikawinkeun ditikahkeun ketika sudah usianya cukup untuk berumah tangga maka orang doakeun ieu Neng Wulandari jeung calonna mudah-mudahan sing menang kabagjan jadi jodoh ti dunya nepi ka surga amin ya Allah ya Robbal alamin kitu eta hak anak tinu jadi kolot teh tilu insyaallah ku Kang Ujang sinarang ibu ya tos dikedalkeun ayeuna tos dilaksanakeun geus gugur kawajibanana insyaallah ieu anak mudah-mudahan sing jadi cukang lantaran wasilah Kang Ujang jeung ibu Yayah menang ridhona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Robbal karena sehebat apapun bos Ujang dina harta jeung banda katingali ku urang buncir leuit loba duit tur kuta gede dunya bro dipantau bro di juru ngaleuya di tengah imah gedong sigrong hadedang resep nemong digigir garasi mes si tukang kolam renang di hareup pata manucur cor caina herang sehebat apapun hartamu tanpa meninggalkan anak yang soleh dan solehah dan berakhlak mulia apa daya harta mah jaga bakal direbutkeun ku anak malah kadang-kadang jelema ditinggalkeun harta lo masuk parasea jeung dulurna bener teu yang akan apa yang ditunggu ku Kang Ujang jeung Ceyah dengan tilu hiji sodakotin jariyatin sodakoh jariyah insyaallah saya tahu rekam jejak bos Ujang jeung Ceyah begitu luar biasa bageurna insya au ilmin yuntafa'u bih ilmu nu dimanfaatkeun nu katilu awaladin sholihin yad'u lahu doa anak-anak anu soleh urang doakeun mudah-mudahan tuang putra anu disunatan sing janten murang kaya anu soleh amin amin ya Allah ya Robbal nu kadua tadi istri aya nu kadua teh istri padati naon cenah ang istri padati teh lamun padat karak ngarti jadi ieu mah istri ieu pudewan patagorina bageurna teh kumaha usum jadi lamun sakirana salaki keloba duit karak mena bager salaki teu gablek duit geus geuyangan we anger mah amu-amukan wae mohon salaki keloba duit ngadak pamajikan genit butak gitek eta birit ngadeketan bari cawat ciwit da salakina keloba pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan keloba duit macuwa ciwit dasa laki loba duit diciwit ge pamajikan tara ngambek berketek nyiwit uat iwit iwit euy eta pamajikan aing eta mun tos baik ceramah ti Majalengka we sok bager ngadadak teuing nyahuan meureun sok gede di dieu mah meureunna nya meureun kitu nya da geus-geus sakitu gede alhamdulillah manja
Awakna oge Gusti nu agung salaki baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa. Naon? Ana ae. Naon? Ana ae ti. Naon? Ka mana wae belegug. Cek salakina enten engko li endut. Aong masyaroko meuli udud. Aa entan enten entit. Naon sia? Bujal ateu saeutik. Apalagi kalau suaminya kerjanya di luar kota, pulang seminggu sekali kangen sama suami. Suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Seminggu lu kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Ono idan duli empap. Naon? Ono idan duli. Naon? Sono kacidari nu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cot ndrok engka. Naon? Kacing copot androk ke muka. Na'udzu billahi hiji. Tak tinggal ayeuna konsepna. Rumah tangga bagja jeung murang kali soleh-soleha kedah kumaha. Maka kedah aya tarbiyah. Tarbiyah qabla wiladah, tarbiyah ba'da wiladah. Dua saja tong seuting. Hiji didik anak-anak urang satu acan lahir. Ayeuna konsepna Neng Wulandari beserta Ujang naon dia mana pode itu teh. Oh, Jang Fajar Nur Alam. Tah Neng Wulandari sinareng Kang Fajar Nur Alam. Enjing sabada ngalaksanakeun akad pertikahan di malam pertama tong rajeun eta wae, tong rajeun eta wae, tong rajeun eta pokoknya mana. Pokoknya eta we lah nananya. Ulah kasep bager. Tos sabada salat Isya amparkeun sajadah. Anjeun tawasul heula, doakeun sepuh-sepuh anjeun, doakeun akin ini anjeun, doakeun karuhun anjeun, guru-guru anjeun, tawasulan heula. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tak berterima kasih kepada manusia sarua jeung teu syukur ka Gusti Allah. Urang syukuran kanu tos teu aya dengan cara memberikan hadiah. Kumaha cara ngadiahanana? Ihdau limautakum. Cek Kanjeng Rasul pan kitu, berikan hadiah terhadap orang yang meninggal di kalangan kalian semua. Rasulullah ditaruh ke sahabat. Mana dia Rasulullah? Apa hadiah bagi orang yang sudah meninggal? Cek Rasul as-shadaqah wa du'a. Mantak tawasul heula. Geus tawasul ye malam pertama ye. Geus tawasul eta salat sunah heula 2 rakaat. Tas salat sunah 2 rakaat mah mangga tinya maca Yasin heula nya. Maca Yasin. Sabab mohon maaf dina ayat Tanzilal Azizir Rahim eta punten para jamaah sadayana eta luar biasa rahasiana cek buru uing mah. Moal kali bejakeun bisi maca Yasin mah teu maca nu sejen ke urusanana. Baca Yasin heula kasep tos maca Yasin mangga teu dimalajengkeun ku maca surah Al-Waqiah. Insyaallah Al-Waqiah itu surah penarik rizki. Lamun jelema teu pegat maca surah Al-Waqiah insyaallah jembar manah jembar rizkina insya. Tos maca Waqiah mah langsung maca Al-Kahfi. Nya supados urang teu beunang ku dajal ke poe kiamah. Nya pan embung di udag-udag ku dajal teh nya supaya lolos maca Al-Kahfi. Tos Al-Kahfi mah mangga tadinya mah macakeun Al-Mulk Tabarok sakali mah. Eta tabarok teh supaya urang maot husnul khotim. Husnul khotimah tidinya mah langsung we maca Ar-Rahman sabalik. Tah eta Ar-Rahman teh supaya rumah tanggana loba kabagjaan tibatan kasangsaraan. Lamun hayang buru-buru kajian imah maca surat Al-Ankabut setiap pada maghrib. Tidinya mah entos we langsung maca heula Fatihah sabalik sareng qul huwa 3 balik ditutup palak binas ditutup ku shalawat 1000 kali insyaallah subuh manten urusanana. Maksudna naon Neng Wulandari Jang Fajar wayahna bager ibadah heula ka Allah minta heula ka Allah. Tingali dina ayat dina surah Maryam ayat 4 sampai ayat 6. Qala rabbi inni wahana admu minni wasta'ala rusu sayba wa lam akum bidu'aika rabbi sakiya wa inni khiftu mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Pamenta Nabi Zakaria saat ingin punya anak naon waj'alhu rabbi radiya dijadikeun anak nu diridhoan ku Gusti Allah. Maka sebelum berhubungan teh ngadoa heula menta heula Gusti jadikeun pijabang bayeun anak abdi teh lamun lalaki soleh mun awe soleh ieu rek hubungan suami istri batur wudu sia teh riweuh nyieun jamu saya rapat jeung kuku bima make endong meri kocekeun 2 gelas hiji ewang barang disodorkeun pareum lampu
Cek salakina geulis nu mana ieu kuku Bima teu nyaho hilap Kang kumaha rezekina we akhirna masalakina malah nginum sari rapet pamajikanana nginum kuku Bima teu jadi hesna ge da salakina teu bisa kih-kih acan ulah riweuh-riweuh teuing nu kos kitu tarbiyah qabla wiladah nya ke geus aya cirining kasep jang pajar hei ning Wulandari kin aya cirina di mana tak ayeuna tuh Ibu Yayah keur ngalami sekarang usia kandungan 5 minggu keur meujeuna sararebel kan ari ujian yang mengandung tuh 3 pangarsa hiji ujian rasa 2 ujian raga 3 ujian jiwa mana ujian rasa sabulan nepi ka 4 bulan ka 5 bulan ujian rasa teu paruguh rarasaan teh mamajikan kitu nyeunaan huruf O we di dapur kunaon geulis sararebel akang sebel kunaon 3 bulan teu meunang head hamil deui lain emang nu akang mah seukeut lain seukeut hamil kitu landongan geulis kunaon aya caut ti bos Ujang bau aya bolu ti ceyayahna bolu ge bau ieu duit eta mah teu eta nu ngidam kumaha ge tara bau kana duit mah aneh aing mah eta ujian rasa sampai usia 4 bulan Neng Wulandari 5 bulan kesana sudah mulai hilang ngidam teh tapi ke mulai datang ujian raga 6 bulan 7 bulan 8 bulan ujian raga naon maksudna awak geus mulai teu laluasa gerak mulai geus teu bisa laluasa kan kitu pun bojo ge hamil ageung mah pulang ceramah jam 2 can sare geulis lain geura sare teu pararuguh Kang coba nyang gigir berat sabeula coba nang karak nyeleunggeuk sugan nang kumaha bisa atuh ngaganjel belegug kumaha sia heesna nya peureum hees mah sugan teh molotot peureum sarua nu terakhir ujian jiwa mana ketika melahirkan tarohannya nyaw wahnan ala wahnin derajatna ketak kanyeri di atas kanyeri kasusah di atas kasusah kapayah di atas kapayah kurang kumaha adu lajarna seorang istri atau seorang indung saat melahirkan ujian jiwa terakhir nate moal ge Haji Roma Irama nyeun lagu khusus untuk seorang ibu hai manusia bantuan atau teng 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 heulaanan hai manusia tah gitu teng 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 hormati ibumu yang melahirkan melahirkan teng teng di dieu mah dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong tet tereng tong tereng tong tereng tong ada tereng tong tereng tong geura bantuan leuwah ka seuri atuh bisi tanya ku salaki mama ngaji menang naon tereng tong tet gitu doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya anjir pokoknya masih palen eleh wae si palen eleh eta kuainya si palen aku si Tasya ge eleh aing rugi eta nu kula juara masih April eta nu bagus mah Cirebon eta nya dan kutukannya jadi kenyataan ningali status bos Ujang keur beurang mah nyawer kunaon ka aing mah henteu padahal aing ngalagu artis ge ngalagu bedana artis mah teu ceramah aing mah double jeung ceramah dan kutukannya jadi kenyataan Masya
Nu kadua tarbiyah ba'dal wiladah. Mun hayang boga anak urang soleh bager, maka setelah lahir didik bimbing deui kusa indung bapana adanan komatan diantawisa tadi dibengeran ngaran nu bagus, adab nu sae, diajarkeun ilmu pengetahuan, titipkeun ka pasantren, ka madrasah, ka diniyah, ka pangaosan, sakola pek mangga sing luhur, suga naik di kanteng sia sakola teu masalah. Teu masalah, nu penting kumaha urang sakola luhur ulah ninggalkeun pangaosan, pengajian, insya Allah. Tarbiyah pada wiladah diantawisna kin datang ka waktu usiana baris nikah wayahna tikahkeun, calonna pilihkeun dalam artian memang memilih sendiri pasangan hidup bangan urang ge kudu selektif menjadi kolotna. Mun datang lalaki ka imah rek ngalamar teh tarosna punten, taroskeun lah kasep bager hayang ka anak bapak nya Pak, ridho bapak, ridho ngan syarat jawab heula pertanyaan bapak. Pertarosan naon Pak? Kapungkur sakola di mana? Di SMP anu, SMA anu, di kuliahna di universitas anu. Bari ngaos, muhun ngaos di pasantren mana? Di pasantren anu, sae punten bager. Anak bapak teh dididik ku bapak ti leutik diajar ti bubudak, ibadahna ku bapak geus ditekankeun. Pan geus beres nikah mah tanggung jawab anjeun. Manawi anjeun apal aya rukun Islam aya baraha? Aya 5 Pak, rukun iman. Aya 6 hari batalna wudu aya sabaraha, parduna wudu aya sabaraha, ari rukun salat aya sabaraha, syarat salat aya sabaraha. Pernah lalaki datang ke imah ku ece ditanya kos kitu? Allahu Akbar. Yang ditanya maaf ngaji atau ilmuna apa gawena? Ditanya gawena apa ngajina? Awas Bu, hati-hati. Seseorang yang ingin memberi hati calon mertua dia rela berbohong untuk memberi hatinya. Namun ditanya gawena bisa ngebohong. Jang, ya naon Pak? Hayang anak bapak, hayang bogoh. Gawe di mana? Beh, tong ditanya masa gawe Pak. Kieu imah di dinas perhubungan, transportasi darat. Naon maksudna? Paket, tukang paket, kurir paket. Halal, alhamdulillah. Maaf halal nu penting mah usaha mah lain soal gede leutik hasilna tapi hasilna teh halal jeung haram rek naon gede oge ari korupsi MBG mah bener tuh MBG buah apa yang paling manis buah hil buah hil macan benang tapi geus benang teh si botak karang jatah masya oknum urang doakeun mudah-mudahan sing disadarkeun ku Allah amin. Ya Allah ya Robbal mending keneh leutik hasilna tapi peunang kesang bari jeung halal. Ngan tadi teh lamun ditanya gawe bisi berbohong. Ari kolot damel naon kasep? Oh ai kolot mah di dinas peternakan Pak. Bagian naon ngajulan endog rarangge. Tukang nguseup meureunna kitu mah tuh nya. Heuteul masalah para jamaah intina utamikeun akhiratna. Memang cek Allah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Balik jamaah-jamaah memang sok riweuh hayang senang urusan padahal akhirat leuwih alus jeung leuwih kekal. Ieu mah moal Ba Ujang mah jeung Ibu Yaya mah doakeun mudah-mudahan sakali bos Ujang jeung Ibu Yaya hajatanana sing ngajadikeun hajat ngundang barokah ti Allah amin. Atuh nu ditikahkeunana oge nu ditasyakuran di walimahkeunana jang Fairel Apriana Almahari mudah-mudahan sing jadi murang kali anu ngabagjakeun indung bapa di dunia nyalametkeun indung bapa di alam akhirat. Atuh kitu di urang doakeun Ibu Yayah nuju hamilnya usia 5 minggu doakeun sing salamet nu ngandung salamet nu dikandungna. Turta khususkeun urang doakeun mudah-mudahan sekian banyak nu hadir pasti saurang mah anu diijabah ku Gusti Allah anjeunna keur deudeuh sami wae aya anak marek lalaki awe oge kos kuring ge sami harita kos kitu tapi kabungah eta punten mungkin penasaran hayang boga atau ngurusan anak nu jadi perempuan. Urang doakeun calon jabang baina sing janten putri anu solihah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 2 jam sim kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna bobona sapanon carana sapakan bobot pandimbang taraju gapuraning rahayu cati kaling kabuk kambang pinitik nebaran sari-sari tong wa kabubar sancan ditutup kudo leres dongkap nati Gusti Allah lepat kabodohan sim kuring ragisa bale di Banjar diremekeun
tuanana pamugia Allah ngaganjarnya lametkeun kasadayana. Salamet bos Ujang sinareng ibu ayah anu hajatna amin. Salamet Peranika Wulandari sinareng Jang Fajar nu baris diakad tikah keunana amin. Salamet Jang Fairal Afriana Al-Mahari anu disundatanana amin. Salamet para pamimpin beserta warga masyarakatna. Salamet para kiai beserta para santri jeung jamaahna. Salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara siraman rohani parantos terengse mangga ieu acara urang tutup ku doa anu insyaallah bada dipimpin ku doa kiparat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Simkuring nuhunkeun ditawakuf anu